Assalamualaikum guys, kembali di YouTube channel tersayang kalian. Bagi kalian yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Satu, dua, tiga. Oke, selamat menyaksikan. Duh angin nu ngahiliwir, sampaikan salam sim abdi. Ieu syairan insani nu mencintai kasantri, nu kasep kabina-bina, ngagoda mata jeung raga, lalakon dua manusia. Nu awal nami kacinta, kahalangku cita-cita. Tah ieu teh lalakonna hiji mangsa dinten Jumat. Abdi pamit arek angkat, nyiar ilmu nu manfaat, supados luhur derajat. Abdi teh di pamondokan, nganinggalkeun karinduan, dipisahku kajauhan. Cinta butuh pangorbanan, tos lami henteu patepang. Sareng anjeunna tersayang, anjeun pendak jeung parawan, gelisna kawas biduan. Duh Gusti abdi sengsara, mencintai jiwa nuja, cinta abdi saleresna, dianggap cinta nurjana. Duh Gusti abdi tulungan, hate nuju kanyerian, lalaki nu janten pilihan, direbut para walian. Dahar abdi teu mirasa, sareng abdi henteu tibra, raga abdi rasa neurak, sebab ngemutan anjeunna, soca ngalirkeun cisoca. Abdi kawas jalmi buta, emutna sebabna cinta, akhirna jadi nalangsa. Ieu serat janten hasrat, tulisan wawaki jeung kertas nu janten tugas, tur mangsi nu janten saksi. Mugi Gusti ngawidian, ngagentos kana langsaan, ngilangkeun kaperhatian, digentos ku kabingahan. Magi wungkulkeun ka Gusti, sim abdi masrahkeun diri, tina setan sareng jalmi. Mugi wungkulkeun ka Gusti, tina setan sareng jalmi. Mugi wungkulkeun ka Gusti.